Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi naf'an mubarakalana wa lidinika wa linnasi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal maqalatu saminata asarota. Ari maqalah nomor ke-18. Qala ngadawu sa'an nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'atun ari opat jawahiro tina pirang-pirang mutiara jawahir. Wahia ari jawahir teh libasun tabiatin, pakaian nu bisa jadi tabiat hormat jeung mulyana seseorang tergantung ku opat perkara. Fi jismi bani Adam dina awakna bani Adam. Yuzilu bisa leungit naon ha itu jawahir arba'ata asya'a ku opat pirang-pirang perkara deui. Minas sifatil madmumati tina sifat anu mulia. Amal jawahiru anapun ari pirang-pirang jawahir pal aklu kahiji akal, wadinu kadua agama, wal haya'u katilu boga rasa kaera, wal amalu solihu kaopat amal soleh. Ieu nu opat bisa luluh lantah jeung ancur. Pal godobu mangka ari nu opat nu ngancurkeun kana opat jawahir ti dieu. Kahiji ambek, yujilu bisa ngaleungitkeun itu godob al akla kana akal. Ya Muawiyata, datang Muawiyah tuh. Aduh, batu rumah karam siapa mau balik ke dia. Aduh, Masya Allah, iya tetangga onta. Ini kebenarannya. Karek insaf sih, wajarnya. Cocokan aing. Pengen dah ucing kabur naik. Goblok. Camata menang mau sih. Ya Muawiyatu, hei Muawiyah, kanjeng Nabi kamu Muawiyah, iya kak kudusieun anjeun wal godoba kana ambek. Fa innal godoba karena sanyana ambek yufsidu matak ngaruksak al imana kana iman. Kama seperti perkara yufsidu ngaruksak asibru cuka lah, al asal kana madu, wal hasadu sareng ari hasud dua. Yujilu matak ngaleungitkeun ad-dina kana agama. Sok sanajan loba elmuna jeung pinter ari hasud mah leungit we agama. Ieu mah agama teu gablog, harta teu gablog, pagawean hasud. Sia kitu teh. Neraka babang. Iyakum kudusieun aranjeun kabeh wal hasada kana hasud. Fa innal hasada sanyana hasud yakulu matak ngadahar al hasanati kana pirang-pirang kahadean. Ngancurkeun lah.
kama takulun naru seperti ngadaharna seuneu al hatoba kana suluh. Keun lajeng pamuda maulah nadom jeung bahar langsung. Wa tom'u katilu toma aya toma teh ae rugbatud pisain resep kana sakabeh perkara atawa hiji perkara toma. Yujilu anu sok tomate ngayalingitkeun al haya kana boga rasa era. Wal gibatu jeung gibah bubagabig bari gagabah. Tujilu matak ngaleungitkeun al amala sholihata kana amal anu soleh. Wallahu a'lam bil murad. Lebih atos ya mata. Tos. Bismillahirrahmanirrahim. Dina grammar bahasa Arab baik dina mujamul kabir atau dina ta'rifat, Kanjeng Nabi tos nyaurkeun aya 4 mahkota mutiara atanapi titik cahaya anu mawa kaindahan. Ngan eta kaindahan moal kaciri ku urang. Seperti ketika orang make batu ali buricak burinong herang nama kaciri ku batur. Urang manu make teka tingali. Ah seperti itu tah. Nu moal kabeli ku sia. Teka tiri da poe. Teh daya we pakaianana ieu. Ieu pagawean si Tony dah ya. Sabaraha bungkus dibere? Ari Jawahir teh aya anu cicing dina jasmani atanapi gahota. Hiji eta. Kadua aya Jawahir anu bangsa ruhaniun. Ruh. Anu mana di dieu aya 4 titik cahaya nu ngaborelak di hiji jalma bisa poe ku 4 perkara deui. Itu di Rasul. Anu matak bisa dijabet disebat tabeat. Ari ngaran tabeat teh mayaqau alal insan bigoiri idrokin. Perkara nutima ka manusia bigori idrokin barina teu bisa kapanggih. Nyagen dibeungkeut kieu na otakna pinuh ku alus. Apakah licik otakna? Teu bisa katingali. Tapi ketika aya anggahota nu dibungkus make pake bungkus akal nu dijerona otak, maka akan muncul tina karakter otakna tah nu kaciri nama ku urang mah anggahotana jeung akhlak. Matak disebatna teh ibaratun anil kuwati sariyati fil adsab. Jadi kita ayeuna aya jawahir di dieu akal pemikiran urang naon bae perkara nu bakal ngajadikeun ibroh kekuatan gawe jeung teu gawe na eta jelema, usik jeung teu usikna, alus jeung gorengna manusia. Itu. Matak disebatna teh akal teh hiji cahaya yasilu nu bisa nepikeun kana jasmani ila kamaliyati tabi'ah kana sampurnana tabiat. Tabiat teh watek, adat, karakter jeung sifat lah gitu. Urang kasauran Imam Ghazali ari akal teh nurun fil qalbi ya'riful haq wal batil.
mutak cek dina patokan baheula dina Majmu'atul Aqidah nurun ruhaniun tutriku bihin nafsu ulumah riyata wan nadoriyata. Tuh bil tuh ta eta pamajikan pisurgaeun keneh keneh pisurgaeun otak make keneh henteu sok maksiat keneh gitu. Tos fungsi akal awas mata kudu apal lah ieu teh anggota urang untung sia ya alhamdulillah urang ieu alhamdulillah urang tapakur we ieu mah nya lah gitu. Ciri jelema nu berakal sampurna jeung teu sampurnana hiji cahaya akal. Bedakeun otak jeung akal. Dan nu berotak akal mah pasti mempunyai otak. Dan orang yang mempunyai otak belum tentu mempunyai. Nah. Di dieu aya syarat hiji fungsi tina jawahir cahaya nu aya dina akal urang mana targetna proses naon anu kegunaan ku akal ieu nu sekitar ya syaratna ya anu berakal mah naon bae perkara diudag cek saha akal manusia terbatas da akal jelema terbatas teh ku akibat ngedul goblok nya leres teh mana terbatas lamun akal jelema terbatas baheula nyeun sapeda moal muncul aya motor moal muncul aya mobil moal muncul aya kereta api moal muncul aya kapal jet moal muncul naon sababna hebatna cahaya nu dititipkeun ku Allah ka urang sadaya. Hiji eta. Kadua make alat. Mana alatna? Tina akal alatna hiji. Panca indra. Anggahota nu sariji. Indra nu sariji. Ulah kagenep kade. Indra keenam. Kena tahayul goblok. Hiji, tina akal ieu dipake alat ku Allah. Pek sia gunakeun panon jeung ningali warna. Ceuli gunakeun tina konsep akal jeung ngadenge sora. Ieu jeung rampa, ieu jeung rasa. Tina alat nu ieu maka ketika akal ngonsep nu mana koneng nu mana hideung panon gunana sora awewe sora lalaki tarik jeung meusan ceuli pake guna kasar jeung lemes kuleungeun ketika ayeuna urang gancang teu gancangna lempang ku suku termasuk bobogaan lah gitu eta alat hiji akalna kadua alat akal awas katilu hasil tina anggahota eta nah ieu teh nu sok dipopohokeun ku urang nikmat ya Allah euy kupur keneh teu dibere motor daripada Allah ya akal ya. Contoh, lamun ningali bahasa akal teh akal yakilu akal. Jadi lu cepat merespon. Contoh, tabiat orang haus. Akal mengarespon langsung kana suku lempang leungeun nyokot gelas. Ngucurkeun cai dina teko langsung diuyup respon akal.
tina tabeat. Tabeat hayang kawin gancang. Cek tabeat akal nu aya ilmuan, aing ku kumpul sabab kudu jeung harta, aing kudu aya awewena. Kira-kirana hayang kawin eueuh awewe, maksakeun hayang kawin, kira-kira na fungsi apa akalna teu? Henteu. Tuh, ieu mutiara ti Allah. Begitu ayeuna aya gelas, tuluy aya panyuk. Cek kebiasaan tabeat adat istiadat nu teu bertolak belakang jeung syariat, nginum biasana dina naon? Ari pete kadon kana panyuk. Kira-kirana sebutan jelema kanu nginum make naon? Ari sia. Damang. Tah kan gitu. Ieu fungsi akal. Fungsi akal. Tina syarat hiji akalna cahayana, kadua fungsi eta akal, katilu make alat, kaopat nyimpulkeun pamanggihna idrok tina akal. Tah alhamdulillah urang samudayana ku Allah masih keneh dibere normal lah kieu. Da upami ninggal bahasa Al-Qur'an mah wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wallahu akhrajakum, Allah atas ngaluarkeun min butuni ummahatikum tina beuteung indung-indung aranjeun kabeh. La ta'lamuna bari teu apal syai'an kana hiji perkara, maka aya syarat nomor kaopat kudu ditopang sampurnana akal ku ihbar. Ihbar teh berita. Beja. Lamun ti guru ilmu, ti babaturan pengalaman, eta teh kudu. Contoh, budak teu apal beja, begitu gubrag ke alam dunya, ceurik wae ku kolot ku indungna disusuan. Nu akhirna budak repeh, ngan eta budak can ngaidrok nu kitu teh susu. 2 poe ceurik, 3 poe ceurik, 4 poe, 5 poe, adaptasi hayang nimbulkeun nu akhirna jadi tabeat. Ketika budak dibere nen jeung dibere susu ku indung bapak ku indungna, teu aya bapana. Kalau paesan aya. Ku indungna ari pek teh ceurik budak bere ieu, nu akhirna budak mikir, ieu teh naon? Al-Qur'an geus jelaskeun. Wa fisoluhu fi amai. Eureun kan budak. Bari budak teh nyebutkeun eta teh solusi karudet. Tapi dengan sendirinya we tabeat budak sok kakarayapan kana dadan nu jadi indung. Tanya ku hancip, jang terang teh ieu? Henteu. Begitu tadi cek dina patokan balago. Aya informasi asup ka sakola ngaji anggahota nu kieu hulu ayana di luhur, nu kieu panon, nu akhirna budak katransfer otakna. Dek, oh nu kieu teh sirah, oh nu kieu teh bibir, oh nu kieu teh panon, oh nu kieu teh irung, nu ieu nu akhirna budak teh ditanya we ku budak ku bapana, "Nyi, ari ieu naon?" Susu. Hulu, suku, siku. 2 ihbar cahaya bertemu dengan cahaya ilmu jeung cahaya otak ngahiji, fungsina jeung men-tracking keadaan hak jeung batil, bener jeung teu bener, ngeunah jeung teu ngeunah, pait jeung amisna. Eta fungsi akal. Naon nu ngagorowokna? Nafsu. Nu ngahalangan geus wae mengaji penting ayeuna mah Gusti, alhamdulillah akal abdi sing normal teras, amin. Amin. Matak pantes cek Allah, afala taqilun, afala ta'lamun, afala tatafakkarun, afala tadkurun. Malih kiri sia teh pasea wae. Gonjang-ganjing agama ku akibat jelema geus hasud, geus hancur agama.
Kayak lah fenomena ayeuna ya baban kabeh wae. Keung Pak. Saya aja. Alhamdulillah ya Rabb. Sirrun ruhaniyun tudriku bihin nafsul ulumad daruriyata wanna doriyata. Rumata kangge ngaprempang kasihkeunana supados kuninga. Lamun eta otak cahaya ti Allah. Terus dina hate aya cahaya. Ketika HP aya cahayaan ti luhur, ti dieu aya cahayaan. Masih naon bae perkara murni kaciri sagala rupa pimaslahateunana. Datang we nu kieu asup kana tengah-tengah otak jeung naon? Hate. Geus mulai. Si itu ngarebut rezeki aing. Geus mulai. Nu kieu bisa terjadi perbunuhan. Jadi papaseaan, angkara murka. Naon sababna? Akal kageser ku hawa nafsu. Tuh. Dumata ketika ayeuna normalisasi akal urang. Bisi ayeuna kieu nyebutkeun teu apal. Lain teu apal eta teh karek di dinya elmuna geus sakitu. Daun terbatas otak jelema. Anu ngatajikeun batasna mah ku akibat ngedo. Sangeuk, hoream ngadengi. Itu. Mata kieu. Sirrun ruhaniyun tudriku bihin nafsul ulumad daruriyata wan nadoriyata. Mana nu wajib, mana nu haram, mana nu makruh, mana anu jaiz, mana nu wenang, mana nu haram, mana nu menang, mana nu henteu. Iya. Maka begitu ketika cahaya mana nu haram, mana nu halal, nu haram dipikeun, nu aya nu wajib. Torojol mengkol we kana naon, kana nu teu wajib. Da kahalangan ku material duniawi teh. Saya teka rasa. Alhamdulillah lah. Cai kopi, whisky. Cai kopi, whisky. Kopi kan? Cek nu normal naonana. Palebah akalna geus diintervensi ku naon? Geus mulai benten merek. Tuh. Bala-bala narkoba. Cek nu normal akalna mending keneh milih torojol nafsu mending keneh milih tuh. Keur hareudang bayeung yang hayang herang meureun. Kokosan oplosan. Asup teh ya? Kan gitu. Oh, da abdi mah normal sabab aya ilmu idrokun jajimun bihaisu layaqau mau tarodudun. Ketika ngaidrok yakin bahwa Allah nyaram kana nu kieu, otak nyumber langsung mangih ilmuna, mangih dalilna, mangih asbab musabab jeung akibatna, nu akhirna da tinggalkan. Tah eta nu normal akalna. Tuh, fungsi akal. Mudah-mudahan akal orang sing bersinar terasnya. Ya Robbal Alamin. Ya. Jadi orang syukuran we gitu. Allahu Akbar. Ji aya opat di urang teh eta teh cahaya teh. Hiji cahaya akal, kadua cahaya agama, katilu cahaya kaera, kaopat cahaya amal Oke. Saur Rasul Jawahir. Mana jauharun ruhaniyun khalaqahullahu ta'ala muta'alikon bibadanil insan. Jawahir teh anu bangsa ruhani
Allah ngadamel kana eta jawahir teh muta'alikon anu cumantel bibadanil insan kana badan urang. Allah nyieun ruh ieu akalna dibere we lawanna naon? Nafsu. Teu jeung nafsu mah moal rame. Moal jadi juara dibere akal hungkul. Kamari we kan urang bungah sararea Persib kenging kumargi aya Madura United. Coba lamun Persib leuleumpangan ngeploskeun kana gawang bari eueuh lawan. Erek menang piala. Ek menang jadi the winner. Urang ogen kitu. Bisa nyebutkeun kieu lah. Eta da Allah mah ngadamel nafsu. Amodar deui atuh pesen ka Allah. Gitu. Ya. Wadinu wa ma yad'u ashabal uquli awas ari agama teh nu nungtut ka sakabeh jalma nu boga akal anu sumberna tina Al-Qur'an jeung tina hadis nu dijabarkeun ku ijma kiasna para alim ulama. Tos Quran, hadis, ijma, kias. Tos. Eta teh noto kasaban babatok nincak kasaban tak sakur jelema nu boga akal wajib turut kana agamana. Bisa kitu. Ayeuna lamun jelema teu berakal jelema berakal teu nuturkeun agama. Kinten-kinten saha eta? Monyet yuswana teh 17 tahun setengah. Monyet di piwarang netepan teh? Di tita salat teh? Ya ayyuhal kirdun. Monyet. Ai pek teh lempeng we. Doraka teh? Naon sababna? Da binatang tidak berakal. Cuma mempunyai tabiat hayawani. Teu kataklif atuh kusara kinten-kintena moal nanya anu tebih lah nu di dieu jalmi meureun jalmi katita salat katitah iman katitah ku agama wad'un ilaihun saikun lidawil uquli salimati ari naon ya jipo bisa ngabedakeun kan mana rokok mana jipo mana tasbih bisa kan berarti wajib sholat ka sia sabab aya naon ngan lamun sia ditanya ieu tangkal sampeu aduh berapa kaki jeung sia eta kasih we heula daftar. So, cek Al-Qur'an. Dibere hate, dibere lame, dibare denge, dibare panon, ari pek teh teu digunakeun kana nu dititaku Allah. Ulaika kal an'am balhum. Kok eta? Lamun hate sia teu ngarasa dijieun ku Allah. Lamun panon sia teu dipungsikeun kana jijeunan Allah teu kadituna nampakeun kana tapakur. Ceuleuh dibere didenge. Ari sia teh saha cek Allah. Nu matak pantes ketika Allah mere akal ka manusia lalu yang berfungsi nafsu akan lebih jahat daripada manusia itu sendiri. Tahu? Bajing maokna kalapa unggul. Bajingan tangkalna susuratanana sagala. Mau deken kieu da dibengkeut kieu ke bajingan. Sok geura bajing lapar, beres teh.
Koruptor lapar. Akur duanana lapar. Kira-kirana bajing lumpat karena tangkal kalapa kutabeatna bajing, tapi ketika koruptor mau akar kalapa, tangkal kalapa, usi kalapa, bahkan minyak nuges dijieun tina kalapa dibadog usi kehen. Naon sababna? Sabab aya netralisir akal nu disumberkeun ku hawa nafsu. Tuh. Gitu we. Ayeuna urang balik ngaji. Kebeneran sampe ngaji teh micet heula. Kan tabeat jelema dibere nafsu lin. Kanu kitu teh resep kabeh. Resep teh sia. Resep aku marere rencangan. Tuh goblok. Kumara rencangan cenah. Mitnah ka batur sia. Hei, doma sok jalangan? Jami sok jima? Dua nana dina fungsina kan akur? Coba tinggalikeun. Ketika diberi akal, torojol, aya alat ngadenge ti ulama, ti tabiin, ti rasul, tina Al-Qur'an. Dengekeun sia tetap. Asupkeun ka dieu sia teh. Neuleuh Quran, neuleuh ajengan, neuleuh tempat pengajian, asupkeun ka dieu. Terus prah nyurit ieu nyerat ngalogot asupkeun kana ieu jeung ieu. Ari pek teh naha? Kulantaran aya nawaro cahaya eta beunang gempur deui nu ayeuna dibatalkeun micetna. Naon sababna? Akalna berfungsi. Dan nu teu berfungsi mah bisi kaburu kiamah ngajawab lagi. Nyebutna teh bisi teu ngalaman. Atuh ngaloco sia teh. Tuh. Bakal leuwih jahatnya. Bakal leuwih jahat. Ulah katipu ku kedok kieu. Wah, cenah dibeungkeut kieu mah cenah bakal alus otakna, teu mungguh. Kapeureut. Dijubah mah cenah bakal anu teu puguh. Can puguh. Naon sababna? Da cahaya eta mah teu bisa kaidrok ku jelema. Ngan bisa jeung teu bisa na katingali, tingali we pagawean sapopoena. Gitu. Mana anu mana eta teh cahaya bisa leungit cahaya akal ku boga rasa ngewa geus kitu ambek-ambekan unggal poe nyun imah panto alus keur ambek mah pandi tajong ari sia berakal teh kan kitu dijieun dipulas itu yeuh nah ieu nafsu geus aya akal leungit cahaya akal nu aya hawa naon HP nyaho ka bogoh teh eueuh pulsaan ngawa ti subuh nepikeun ka ieu candi nyak semele da eta ujug-ujug HP dinaon dibalangkeun kan teu nyambung akal nafsu mah kitu ceuk akal mun dibebeutkeun ruksak geus ruksak teh aing da teu boga duit jeung beulina akal mah kitu terus we mikir di dinya nu akhirna teh keheul kasih itu kapopohokeun ieu normal tak cekolotkeun bisi kaduhung engkena teh kitu wa huwa nurun fil qalbi yu'rafu bihi al haqq wal batil ta eta teh cahaya Allah teh anu dina hate teh bakal leungit ku ambek ta akal teh tak cek dina hadis kayak geuningan
wala tagdob paroda wala tagdob la tagdob 3 kali kan yang Nabi nyaurkeun. Matak nyaurkeun, ya Muawiyah tuh, hei Muawiyah, kudu sieun anjeun kana amek-amekan, sanyana ari amek teh matak ngaruksak kana kaimanan. Kama yufsidu sibru, sapertos cuka kana madu ku cuka hancur tah. Begitu juga keimanan orang bakal hancur. Amek-amekan lah. Hiji, akal bakal leungit ku hawa, gitu tah. Wal hasadu kadua, zawalun nikmatil ghair, ari ngaran hasud teh ngarep-ngarep leungit kawibawaan orang lain, kanikmatan orang lain, kahormatan kasuksesan orang lain. Dina hate si eta mah hayang we si itu teh ulah bungah teh gitu. Urang mah keturunan kelahiran Indonesia, si itu mah keturunan Timur Tengah, kabeh ge taneuh Allah goblok, sakitulah geus. Nah, make di parebutkeun karunya nu awam ieu. Allah. Mana hasud bakal ngaleungitkeun kana agamana seseorang. Kiai bakal coplok derajat kiaina. Habaib ulama mana bae cendekiawan erek jabatan setinggi apapun, lamun ku hasud mah wayahna caroplok. Keung lah. Balik ti dieu mah kieu lah. Sing pinter jeung sing bungah ningali batur keur bungah. Sing atoh ningali batur sukses. Sing sedih ningali batur keketikaan kadatangan musibah. Ulah ieu mah tatangga pedah balaga cilaka didoakeun emprak. Eta teh hasud kene euy. Ade. Zawalun nikmatil ghair, ngarep-ngarep ngaleungitkeun kanikmatan tibat. Kumaha we carana nya? Allahu Akbar, silih hujat, silih hantem, silih hina gitu. Mataklah urang mah teu kudulah gitu. Sarua jeung teu percaya kana ketentuan ti Allah nu hasud teh. Da aya nu beurang peuting usaha dibere hartana teh kulakna teh sakit we ku Allah teh ulah mekang nyawa ka batur lah. Nya. Bersihkeun narate euy. Iyakum kudu sieun aranjeun kabeh kana hasud, sanyana hasud teh matak ngaleungitkeun kana kasayan jeung amal saleh. Isuk di akhirat menta amal urang. Ka mana amal abdi teh Gusti? Maneh baheula hasud kana nikmat aing nu dititipkeun ka makhluk aing. Lah. Menguping walaran eta ti Allah bade kumaha? Nyer aing mah teu ningali si itu sukses. Eta teh geranana naonan eta? Teu kedah ah. Beli kieu ye. Urang keheul kanu suksesnya. Urang hasud kana sukses, suatu saat urang cilaka, palebah aya nu ngalewat teh jelema nu diirian ku urang. Kira-kira na lamun apal hasudna urang kasih itu, heng si itu ngaliwat urang keur musibah, daekeun nulungan mah. Wow. Lain si eta nu bedogong, tapi diusikeun ku Gusti Allah, pertolongan Allah ulah turun lewat si ieu. Sing sadar kadinya. Tapi da anu kelas tinggi mah pasti kieu. Wios sok sanaos hasud ku abdi da. Geubis tos lami ya teh. Eta mah tingkat tinggi atuh. Kunaon geubis, naon nu luka? Cana ka rumah sakit kanu dihasudanana teh. Ai PT keur dihasudan teh di rumah sakit. Ari gaduh artos teh kan berobat, henteu bios ku abdi cek nu dihasudan teh. Kumaha geus kitu? Hidayah datang, eureun hasudna.
Coba Rasulullah ketika waktu di Ciduhan ada waktu sholat. Urang mah kerek pahili senal oge geus ngacaprak. Pakaian we kieu kadon amok we ka ahli jamaah. Sia cenah. Puntennya sehebat apapun ibadah urang, agama urang, masantren sabaraha tahun, kaditu kadieu naik panggung, tabligh, sebut itu ieu ari gaduh hasud masa Rasul, ciri geus leungit cahaya agamana. Tos gitu. Nauzubillahi min. Nomor katilu Toma. Toma teh ngarep-ngarep hayang dibere ku batur. Nyaho ngodok pesakna teh gagaro. Didagoan sia mah. Samarukna rek macihan. Aipek teh naha ngodok gagaro geus si kehet. Tuh jadi aya kehetnya. Da ku sabab naon? Toma. Kumaha lamun kitu? Lamun otakna terus toma bakal leungit ka eran. Cik. Ya ucing dina rantang. Cing sabatang. Terus we cing sabatang. Wow we ucing sabatang. Jadi ucing. Babangsat kade dau ka era. Cek dina Al-Qur'an wala tubaddil nafsaka ulah ngahinakeun anjeun kana diri anjeun ku barang penta. Kadenge adit tah ieu jawaban aing ayeuna. Ulah cara si ieu. Proposal. Jadi cairkeun amok ka wali kota. Tuh. Coba lamun teu ngajukeun, aya keheul moal. Matak ulah. Cenah hideng we sorangan goblok. Ulah dipentau. Da ieu mah ngobrolkeun si ieu mah. Da si ieu mah tukangna. Kade bebeujeuh. Toma mah kasawe? Allah. Kasaha? Allah. Roja kasaha? Allah. Makhluk mah eta mah syarat leutik. Pepetek muncul dina lang-layangan mah. Anu tina daun naon teh? Lain anu ada. Dadap. Aya kan? Lang-layangan nu tina daun dadap, talus mah badag atuh. Aya geuningan. Nya mangingnya. Pepetek tetetetetetetetet. Pepetek ragrag kana kuntung geus ngagereng ge ieu. Tah si de non ikek tina pepetek asalna disebut ikek. Lang-layangan meuli nu 50 perak teu kabeuli, nu 1.500 teu kabeuli tina eta. Kade capek tong maka makhluk mah Yuk ka para ibu toma maka Allah syariat jeung kamanusiaan mah kasalaki ngan ulah tarik teuing kasalaki. Tuh kapun adi ka Mang Iqbal nu rek kawin isuk. Sing leuwih payu mobilna mah. Ngaraing dibere. Tah. Kan toma eta teh. Pupujah capeknya. Tos we atau kumanya tuh lah gitu tuh. Ya soalnya pucuk masalah di dia ya. Ketika berbicara syariat, gaduh artos, engke samingon deui loba bayaran. Aipek teh naha? Allah nulis dina tanjiji kodim bahwa dunungan urang kudu leungit duitna kudu kabakaran pabrikna. Bisa jadi kan? Coba lamun cicing didinya terus edan tah akal leungit nu aya nafsu gelo teh coba lamun kieu
aya produk naon Allah ieu abdi kacarot ka bojo nyaurkeun engke samingon deui bade naon bayaran ari pek teh janten dunungan kadon kerugian kebakaran itu ieu ari pek teh nah aya naon ieu Gusti ya Rob mangga nyangakeun da abdi mamung sakadar syariat ngalaksanakeun hak fikih syariat bae abdi damel itu kedah mayar tapi nu hak mutlak mayar mati Gusti wah mun geus kitu enak dunungan bakal garoblog dunungan ge moal kumaha geus kitu 4 poe 5 poe polisi sumping kebakaran sumping nu akhirna ngayakeun naon olah TKP ternyata ada itu, ada ini, ada itu ini. IP kecek pemerintah, saya subsidi dan saya bantu kerugiannya. Di mana we? Ngan ulah di dagoan deui, iraha ieu pemerintah. Jelema deui itu teh. Juga orang diajar. Diajar. Peminu ari calan di dieu nya. Contoh Mang Ojan ulah tarik teuing cicing dinu rame dagang teh engkena teh bakal suudon kanu lulung lalang anjing loba jelema awan nu meuli hiji jajan heuh man beres da ya nu tiiseun tempat saha Allah nu haneutkeun tempat Allah atos cenah abdi mah ngudag syariat mangga calik di parapatan nu rame itu ieu mangga tapi ulah cicing mutlak jeung hate-hatena di dinya capek kunaon eureun anjing tiiseun da sia mah di kuburan dagang kartes teh minimal di dinya lah gitunya capek terus wal gibatu kaopatna gibah matak ngaleungitkeun kana amal soleh engke dina fikih urang kedah diaji mana termasuk gibah mana idahrul hukmi dia kudu diaji mana amsal contoh taya merenang opat mutiara nu dititipkeun ku Allah pepeueuh ulah sina pareum hiji cahaya akal kadua cahaya agama katilu cahaya era kaopat amal soleh ieu nu opat saur Rasul bisa hancur bisa pareum akal ku amek agama ku hasud nomor katilu era kutoma nomor kaopat amal soleh ku gibah taya sakedeung deui bakal silih gibah ayeuna urang tanggal 10 bade penyembelihan hewan kurban urang ti ayeuna we pencitan hawa nafsu nu sok kitu teh lah nya Al-Fatihah.